Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in sahibi hadzal kitab syarih hadzal kitab muassis hadzal mahad nafa'allah jami'i masyayikhina bi ulumihim fid dharain nafa'allah bi ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran batin tasyruna bi ibadikas salih fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamagat saparole di kamarana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu ghuslin najasati. Wa kaifiyatu ghuslin najasati ari cara ngumbah najis. Ari cara ngumbah najis eta in kanat lamun bukti ieu najasah eta musyahadatan katingali bil aini ku mata kalawan mata atau ku mata sambil wahia sareng ari ieu najasah eta al musammatu anu dinamian bil ainiyati kalawan najis bangsa katingali itu nampak. Takunu bukti ieu ainiyah eta bizawali ainiha kalawan ngilangkeun aina ieu ainiyah aina ieu najasah. Wa muhawalati zawali au sofiha muhawala nyoba sareng nyoba ngilangkeun pirang sifatna ieu najasah. Sareng nyoba ngilangkeun pirang sifatna ieu najasah. Maksud pirang teh pirang-pirang. Kabiasa Nabi mah sok nyebutna teu pirang-pirang, pirang sifat ieu najasah. Min ta'min nyatana tina rasa aw launin atawa tina warna
aw rihin atawa tina ambe. Fa in baqiya maka lamun nyesa naon ta'mun najasati rasa najasah darra maka madarat ieu ta'mun aw launun atawa warna aw rihun atawa ambe asura anu sulit naon zawaluhu ngilangkeun ieu ma maksud mate lawan jeung rih lam yadurru lam yadurra lam yaduri lam yadurur bener gitu tuh. Lam yadurru maka teu madarat ieu ma wa in kana sareng lamun bukti naon an najasatu eta ghairu musyahadatin salian anu katingali jangan kieu mah bobo nya daripada ngaji tuluh keneh we ada dibalik kami bobo teh jamna sore nepi ka magrib bobo penting natara jarang ya dibalik naon ieu teh wahia sareng ari ieu ghairu musyahadah kayaknya malam minggu eta kade tulisan pariksaan sadayana suwartosan pamagat jeung istri anu teu nulis tong meulicikan sabulan mana eta al musammatu bil hukmiyati kalawan najis bangsa hukmiyah gaib hukmiyah eta katingali fayakfi maka cukup naon jaryul ma'i ngalirkeun cai alal mutanajisi kana anu kanajisan biha kalawan ieu ma jaryul ma'un tong jaryul ma'un hukmiyah walau kana marotan asli nama walau kana sanajan bukti ieu maun eta marotan sakali wahidan anu sahiji summa naon itu dibacana poe ieu teh buru 1000 ieu bade duit ini sadit 1000 bah sumastusnia tuluy diiwalkeun istasna sumastasna bener sumastasna tong dimajulkeun ya 1000 mayan we ieu meuli kerupuk
Sumastasna tuluy ngaistisna ngiwalkeun saha al musannifu minal abwali tina pirang-pirang ompol qaulahu kana ucapana ieu musannif ilal baulu baula bauli gope tuh ya gope deh ilal baula sobihi angin cai ompol budak alladzi anu lam yakul can dahar ieu sobi atau ama kana nasi padang ilal baulu sobihi angin cai ompol budak leutik lalaki lalakinya alladzi anu lam yakul can ngadahar ieu sobi atau ama kana nasi padang Ailam tanawala ya tanawal tegasna can ngonsumsi ieu sobi makulan kana anu didahar wa masyruban lan orang ngumbe cek Jawa sareng teu anu diinum ala jihati tagham midi kana jihad nguatkeun badan tuluy fa innahu makasanyana ieu baulus sobi ay baulus sobi etayat huru bisa jadi suci ieu baul sobi birashil ma'i kalawan nyepretkeun cai nyepret sanes nyepretkeun cai alaihi kana ieu baul sobi wala yustaratu sareng teu disyaratkeun firasyi dina nyepretkeun naon sayalanul ma'i ngalirna cai fa in akala maka lamun dahar saha asobiyu atau ama kana chicken ala jihati taghammidi kana jihad muatkeun badan gusila maka dibasuh naon bauluhu ompolna ieu sobi qat'an kalawan pasti salambat teuing nya ngalogatnya aduh tunduh kieu wa horoja sareng kajaba bisobi kalawan budak asobiyati anu bangsa bikang awewe budak awewe berarti walaupun sareng lalaki awewe kawe naon hunsanya buka para tua fayug salu maka di kumbah ieu baol kela kamana panggilna ya
na ibu fa'ilna. Nya ieu bawal. Min baulihi mategasna tina ompolna ieu sobiah sareng hunsa. Tuluy wa yustaratu sareng disyaratkeun fi ghuslil mutanajjisi dina ngumbah anu kanajisan naon wurudul ma'i wiridan luhureun cai. Naon wurudul ma'i ngalirna cai alaihi kana ieu mutanajjis. In kana lamun bukti ieu mutanajjis eta qolilan anu saeutik. Fa in akasama kalamun sabalik na ieu mutanajjis. Maun sanesna mutanajjis maun. Lam yatuhur maka henteu suci ieu mutanajjis. Amal kasiru anapun ari cai anu loba eta. Amal kasiru anapun ari cai anu loba eta fala farqo maka teu aya parawan kolot eta maujud. Aya beda eta maujud parawan kolot. Tapi aya parawan kolot di dieu. Baina kaunil mutanajjisi antara buktina anu kanajisan. Eta waridan anu datang. Maksudnya ngalir datang teh. Oke maksudna datangna cai, kit datangna cai. Datangna cai waridan meka arti. Au maurudan atawa ngadatangan cai. Sebenarnya secara makna teu meunang gitu. Datangna cai maurudun isi maf'ul. Tapi mah supaya kaharti. Wala yufa sareng teu dihampura an syai'in. Tina perkara minan najasati tina pirang-pirang najis naon ilal yasiru angin saeutik. Minadami nyatana tina getih wal koihi sareng tina nanah. Fa yufa maka dihampura. Naon anhuma tina idam wal koih fi saubin tina baju au badanin atawa tina badan. Watasihu sareng sanaon asolatu ma'ahu masartana idam wal koih.
Brang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu waslin najasati sareng ari cara ngubah najasah eta inkanat lamun bukti ieu najasat eta musyahadatan katingali bil aini kumata wa iya sareng ari ieu najasah eta musammatu anu dinamian bil ainiyati kalawan najis bangsa katingali takunu bukti ieu eta bizawali ainiha kalawan ngilangkeun aena ieu najasa wa muhawalati zawali ausofiha sareng nyoba ngilangkeun pirang-pirang sifatna ieu najasa mintomin nyatana tina rasa au laonin atawa tina Doro maka madarat iya tohun au launun atawa warna au rihun atawa ambe asuro anu sulit naon zawaluhu ngilangkeuna iya emma lam yaduru maka teu madarat iya emma wa in kana sareng lamun bukti naon an najasatu najis eta ghairu musyahadatin salian anu katingali wa hiya sareng ari ieu ghairu musyahadah eta al musammatu anu dinamian bil hukmiyati kalawan najis bangsa hukmiyah fayakfi maka cukup naon jaryul ma'i ngalir kencai alal mutanajisi kana anu kanajisan biha kalawan iya jaryul ma'un walau marotan sanajan eta bukti ma'un sakali wahidan anu sahiji sumastasna tuluy ngagiwalkeun saha al musannifu musannif minal abwali tina pirang-pirang ompol qaulahu kana dawuhana ila baulu sobihi angin cai ompol budak lalaki alladzi anu lam yakul teu acan dahar tuluy ila bareng ila baula sobi angin alladzi atau ama karena kadaharan toam kadaharan nasi padangnya tapi itu bener min aprodil jinis nasi padang wai ai lam ya tanawal tegasna henteu konsumsi ieu sobi makulan kana anu didahar wala masruban sareng henteu kana anu diinum ala jihati tagomidi kana jihad nguatkeun badan fa innahu maka sanyana ieu baulu sobi ai bauli sobi tegasna cai ompol lalaki budak lalaki eta yathuru bisa jadi suci ieu baulu sobi birosil mai kalawan nyepretkeun cai alaihi kana ieu bauli sobi wala yustarotu sareng teu disyaratkeun firosil dina nyepretkeun naon sayalanul mai ngalirna cai fa in akala maka lamun dahar ieu saha asobiyu budak lalaki atau ama kana
ala jihati tagomiti kana jihad nguatkeun badan kusila maka dikumbang naon bauluhu cai ompolna iya sobi qot'an kalawan pasti wajah horoja sareng ngaiwalkeun bil sobi kalawan sobi naon asobiyatu budak awewe wal unsa sareng unsa fayuk salu maka dikumbah ieu min baulihi nyata natina ompolna iya sobiyah sareng unsa wa yustarotu sareng disyaratkeun fi ghuslil mutanajjisi dina ngumbah anu kanajisan naon wurudul mai ngalirna cai alaihi kana iya mutanajjis in kana lamun bukti ieu maun eta qolilan anu saeutik fa in akasa maka lamun sabalikna lam yathur maka teu suci ieu mutanajis amma kasiru anapun ari cai anu loba eta maujud baina kaulil mutanajisi antara buktina anu kanajisan eta waridan anu datang kana cai au maurudan atawa didatangan ku cai wala yufa sareng teu dihampura an saein tina jasati tina pirang-pirang najis naon ilal yasiru angin saeutik binadami nyata natina geti wa qohihi sarengna fayufa maka dihampura anhuma tina fayufa maka dihampura ieu najasat anhuma tina ieu dam wal qoeh fisaubi tina baju au badanin atawa tina badan Bismillahirrahmanirrahim. Ya neng cantik mari jawab 2000 buru mah semangat ngajina tong nunutan wae. Ya tuh sah neng lilis tah 3000 si anjing. Ingat. 2000 mah bisa lah cenghar. Lumayan mah dicikan sapotong. Bismillahirrahmanirrahim ngodoan nu kamari wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Saur musannif sakur-sakur perkara anu kaluar tina palawangan hareup atawa palawangan tukang deuk naon bentukna eta sifatna najis. Setiap perkara anu kaluar maksud anu kaluar nyaeta benda cair. Mae teh benda cair anu kaluar tina palawangan depan atau palawangan belakang eta sifatna najis huwa as-sadiqu bil khariji al mu'tad anu kaluarna nyaeta sifatna anu umum galib di manusia seperti naon anu galib di manusia teh seperti cai ompol galib teh sehari nya 3 kali rata-rata manusia wal ghaiti sareng tina miceun ya jarang anu teu sehari sakali mah supaya kan 2 hari sekali 3 hari sekali supaya wae kan eta umum tah bahwa sifatna benda cair ghaid aslina mas cair eta teh eta kan huras nu kaluarna cabaku urang kieu benyek teu lamun heuras siga batu berarti lain benda cair kana benyek dikitu berarti benda cair cobaan percaya cai ompol najis anu miceun najis sami najis papada terang lah
wa bin nadiri sareng perkara anu naon anu langka anu teu umum ieu kaluarna naon wae cenah anu teu umum kaluarna kadami wal qoihi seperti naon getih sareng nanah. Bisa pali riwayat disebutkeun bahwa Imam Syafi'i teh sateuacan ngantunkeun anjeunna gaduh panyawat seperti naon ambeien wasir sabab naon seueur calik anjeunna seueur calik naon ngajar nepi ka kanu kieuna kenging getihan lucu sepali cerita tapi guru abi mah leres anjeunna nepi ka sarungna tapakan itu getih tina naon tina sering ngawulang getihan itu tapak-tapak getih wal qoihi sareng nanah tina tukang kaluar getih aya seperti geus ngadahar naon sebelah level 17 suketihan eta teh atawa anu naon nya kudu panyawat nanah kaluar ta nanah teh biasana nanah teh kaluarna tina palawangan hareup deuk tina lalaki deuk tina awewe sabab musabab naon sok jajan putu gitu putu teh naon perempuan atau laki-laki anu dibeli mun bahasa kasar ena mah pelacur lalaki meuli awewe meuli lalaki aya kitu awewe meuli lalaki aya marukana lalaki unggul anu kawasa awewe ge bisa meuli lalaki di kota-kota besar mah lalaki dibareuli lamun ka istri sebutna lamun lain ka istrinya atuh istri mah lembut teuing lamun ka awewe kabikang sebutna teh naon pelacur lamun ka lalaki sebutna naon gigolo bareuli tah kuminang teuing meulian putu nu kitu maka bakal keluar ompolna anu sok disebut naon gonore atau naon sebutna teh mun urang mah bahasa urang gonore teh pokoknya gonore penyakit nanah bau eta teh bau abi ngalaman boga babaturan sok jajan putu bau babaturan di jajan putu kitu ngumpul teh bau ilal mani angin cai mani sebab cai mani mah suci sifatna meskipun keluar tina palawangan anu sifatna najis. Ieu teh ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan cai mani teh najis, sebagian berpendapat suci. Madhab Syafi'i mah suci. Sabab musabab naon Kanjeng Nabi kitu. Aya cai mani tina sarungna dikerik ku Sayyidah Aisyah peminta lepat mah. Kanjeng Nabi teu ibak teu adus langsung naon salat. Teu dikumbah heula eta sanes adus, teu dikumbah heula eta si mani langsung salat. Suci. Cai mani sifatna suci, lamun najis berarti urang teh rupa najis, urang teh seumur-umur teh atuh. Najis anu ngambungkeuleuh leuleumpangan najis. Suci cai mani mah. Tapi nya hakikat cai mani meskipun suci nya hina we urang teh. Cai hina kaluarna tina palawangan anu hina, kaluarna tina palawangan anu najis. Min adamiyin cai manina ti manusia bade lalaki pamageut hutsa suci. Au hayawanin atawa tina pirang-pirang hewan, seluruh hewan cai manina sifatna suci. Suci tah. Cai mani ucing suci, japati, marmot, hayam suci.
terkecuali cai mani anjing sareng babi. Bahkan sepalih madhab mah seperti madhab Maliki mah naon anjing teh suci. Tapi lamun bagong sepakat seluruh ulama sepakat ijma bahwa bagong atau babi mah haram atau najis mughaladoh. Tebak-tebakan nih beri duit ku abi ya. Goceng deh beri duit. Ya. Saya cai. Beri duit goceng. Cai. Datang anjing. Orang ningali kita berem hideungnya ember hideung. Datang anjing. Asup anjing dekat dia kepalana. Kan ini emberna warna hideung. Katingali teh si kepala asupna. Itu asup kepalana katingali teh. Katingali atuh kan asup ieu katingali ku urang. Tapi si kepala di jerona katingali teh. Tuluy keluar ieu si anjingna moncongna baseuh. Najis teh. Goceng, tapi kudu bener dalilna. Lain najis atau henteu. Keluar teh moncongna baseuh. Najis teh caina. Goceng. Ember warna hideung kepala kali. Keluar basuh si moncong anjing. Ini teh anjing. Najis teh. Kuda dalilna najis. Oh najis. Betul. Dalilna. Najis teh. Henteu najis. Teu najis. Kan ieu asup ka dieu. Ieu na basuh. Teu najis. Sabab eta mah karek dugaan urang. Buat teuing anjing dekat jero kisuk. Ieu mah caina lain cai marimas ini teh. Eta basuh kumaha buat teuing baseuna samemehna kungsi ngadarca di nu sejen terkecuali lamun urang ningali kieu pisan tah oh anjing teh ngaletakan cai eta najis. Fahkum bidzawahir zahirna teh katingali ku urang. Wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima atawa cai mani anu gabungan kombinasi duet antara anjing sareng babi. Aya kitu anjing sareng babi kawin aya. Bapana anjing indungna babi, bapana babi indungna anjing. Aya nu kitu aya. Sararaneh jelema kawin-kawin. Tah cai mani tina hewan eta maka sifatna najis. Tebak-tebakan deui. Goceng deui. Aya awewe direuneuhan ku anjing. Eta budakna najis teu? Awewe direuneuhan ku anjing. Kan anjing teh sifatna naon? Cai manina najis. Tuluy lahir budak. Budakna ngarupa jelema gitu ya qadarullah. Eta budakna najis teu? Budakna najis teu? Tapi kudu pake dalil. Henteu najis, henteu najis gampang gitu mah. Najis teu? Goceng. Nah henteu kumaha? Najis kumaha? Jawabannya kudu puguh jawabannya. Henteu najis bisa karena lagi. Henteu najis teh. Tinggal gitu. Kayak dipayun jawabannya. Jadi gocengna da najis atau henteu mah gampang gitu. Kudu bade dalil. Lamun cai mani nu kaluar tina hewan salah sahijina kombinasi maka naon teu? Nah, tu najis lah. Kombinasi kan antara anjing sareng babi atau babi sareng anjing, maka najis. Mana? Ma'a hayawanin tohirin sarta hewan anu suci. Sifatna tetep naon? Najis. Atawa domba jeung
anjing atawa domba jeung bagong atawa sapi jeung bagong mungkin wae gitu. Maka cai manina nu kaluar eta najis. Wa kullu mutasolli bila tahilul ma'dah falaisa binajisin. Sesuatu benda keras gitunya anu tidak terurai oleh lambung tuluy kaluar tina depan atau tina belakang, maka sifatna benda eta sifatna hukumna naon? Benda anu kaluar dina palawangan depan atau palawangan belakang tapi bentukna masih kena utuh. Anu utuh eta teh si lambung teu bisa naon? Teu bisa mencerna. Maka naon? Sifatna eta naon? Benda anu kaluar naon? Najis teu? Sifatna naon? Namina naon? Namina mutanajis. Aya najis, aya mutanajis. Ari najis mah bawaan sorangan. Jika ompol kan bawaan sorangan. Piceun nya miceun bawaan sorangan. Aya mutanajis mah lain bawaan sorangan, katempelan ku batur. Ieu suci katempelan berarti mutanajis. Jadi lamun aya bahasa sarung najis, cepet kurang ngepas. Eta sarung mutanajis kakeunaan najis. Aya kitu sesuatu anu teu kaolah ku lambung aya seueur. Siga naon urang ye ngamam genjer. Genjer teh eta sok ngarupakeun genjer deui lamun di naon urang BAB teh ngarupa genjer deui. Atau urang ngamam berlian paku dahar paku urang. Kaluar teh paku deui. Maka naon? Eta paku sifatan teu najis tapi mutanajis. Kasusna naon di dieu? Kasusna seperti kopi luwak. Kopi luwak eta teh kopi hasil naon? Hasil BAB na hewan. Naon? Luwak teh. Naon? Careuh. Bener. Careuh. Eta teh luwak teh di daharan eta teh. Kopi-kopi teh di daharan ku luwak. Daharan tang kena di murang mah dipodolkeun ku si rubah teh ku si careuh teh. Tah teh ulama teh berbeda pendapat, aya nu nyebutkeun tetep najis, aya nu nyebutkeun mutanajis. Patokanna naon? Lamun mah eta biji kopi anu geus dipodolkeun ku careuh eta jadi deui, lamun dipelak dicebor jadi deui bakal sifatna teu naon? Teu najis. Tapi lamun dipelakeun teu jadi wae berarti sifatna mutanajis terus eta. Tah kasus kopi luwak teh, eta teh kopi luwak teh kopi naon? Anu ku urang di daharan teh tina eta, tina podol careuh. Tapi geus bersihan podolna mah teu dicampurkeun jadi naon? Creamy dah henteu. Geus bersihan kebayang jadi creamy na. Wa fi bal yathuru bil ghusli. Gitu. Keluar orang paku gitunya kubah we. Keluar batu kubah we. Nah cenah teh bisa dinaon di konsumsi diproses ku lambung. Kadenya lambung teh mengandung asam. Asam lambung. Lamun aya di dieu ngarupa penyakit lambung aya saha? Sidi aya Santi. Mun lambung teh sok lamun aya penyakit lambung, aya penyakit asam lambung beda. Lambung meukur seueur kitu nya. Asam lambung mah ka dieu naik tah kaluhur cai teh. Eta ka dieu asa dek naon? Napas urang teh eungap-eungapan. Geus naik ka dieu tah. Bisa jadi kurang dahar, bisa jadi loba ting lada, bisa jadi loba pikiran atau can dianteuran nu kolot bisa gitu. Eta teh asam lambung teh kade lamun jelema leutik ukuranna kita ini sekedar dahareun asupun ka dieu hancur jelema teh dalam waktu 3 jam. Ada asam lambung teh ieu teh tukang ngancurkeun cairan urang ngasupkeun tulang. Tulang teh kan benda keras eta teh, asup kana lambung hancur eta teh. Hancur. Naon we hok dahareun nu hareuras.
daging sakit daging sapi nu kenyalna si babad teh wadah naon wadah tai anu bintik-bintikan eta teh kan kita kenyal kan geus asup kana lambung mah naon hancur eta teh saking kunaon asamna zat penghancur Gusti Allah nyiptakeun ti sia-sia wa ghuslu jami'il abwal wal aurasah walau kana minal makulillah miwajibun tetapi tadi dinaon setiap cai ompol atau setiap tai tina hewan anu bisa didahar kapal begitunya hewan anu bisa didahar berarti hewan anu halal seperti naon hayam naon deui marmot kelenci lauk entong gitu ya seueur lah anu bisa kadahar kurang segala bagi para rinter setiap hewan-hewan anu halal dimakan kurang maka cai ompol naon najis kudu dikumbah ieu pendapat anu masyhur tapi aya pendapat anu goer masyhur seperti pendapat Imam Royani setiap hewan anu suci otomatis hewan anu halal dimakan maka tai jeung cai ompolna teu najis bisi arek gitunya bisi kagok aya tai hayam jejeg kurang pakai salat teu naon cik Imam Royani ya hari dipakai ieu pendapat pikir cik Imam Royani jejeg we tai hayam ya datang ke masjid bau hayam suci cenah ieu lain ku sucina bau gitu ieu lain ku sucina bau gitu da pendapat Imam Royani nyebutkeun bahwa naon hewan anu suci ompolna atau podolna eta teh naon suci bahkan kemari tahun 2020 nu viral kan cai ompol kuda cai ompol onta diinum kan orang-orang Wahabi tah sedang karena naon setiap perkara hewan anu kaluar tina hewan anu suci maka eta ompolna atau podolna naon suci kadang Wahabi pendapatnya sok dipake terkadang tapi biasanya matara da geuleuh atuh bayang gitu ci ompol ieu makar masa-masa darurat saja aya kaul masa darurat bisa wae tas Imam Royani begitu siga tai naon tina endog sok aya kan endog tos dikumbah sok aya nyisa-nyisa naonnya tai kan sok aya wah cenah ieu najis gitu maka naon teu naon-naon cek Imam Royani mah tapi lamun cek pendapat anu sanes gitunya pendapat anu masyhur tetep najis bade hewan tina suci atau tina henteu wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musamatu bil aini takunu bi zawali ainiha wa mahalati wa muhawalati zawali ausafiha tuluy kan tadi tersebutkeun bahwa najis teh kieu sesuatu anu kaluar benda cair di depan atau di belakang eta sifatna najis kecuali cai mani dina hewan anu suci atau dina bangsa Adam iwalti anu najis naon anjing sareng babi atau kombinasi anjing babi atau dina hewan anu suci tuluy enak kumaha cara mersihkeun najis teh ye wa kaifiyatu ghuslin najasati kadenya ieu kudu tenget ya sok rumus saralah soalna ya barang remeh tapi lamun salah kumaha cenah cara ngumbah najis teh kahiji najis dibagi kana anu pertama aya najis ainiyah najis anu ngajentul najis anu katingali najis anu nampak ngabungkeuleuk buktina aya wujudna aya bentukanana aya takunu bizawali ainiha maka naon bukti tah katingali jentulna mun urang mah najis teh ieu tah eta najis aya ye jentul kumaha carana naon hilangkeun eta najis hilangkeun rasa ambeus sareng bauna
alirkeun ku cai sok seueur anu salasa tong kieu santi nu geus heubeul geus sok anu saralah jakeun heubeul anu saralah misal ieu najis ya ini ya kudu katingali sararea ieu najis ini ya katingalinya taruh ieu teh naon lamun urang nyokot pendapat anu masyhur ieu teh tai hayam anu masyhur berarti najis kan nyokot masyhur najis najis cai jur cai datang ke dia ka dieu jur cai teh ngalir si najis ieu na masih keneh naon kokoh seperti tembok raksasa Cina kokoh jur kokoh di dieu teh jiga make semen 3 roda gitu nagen we kieu ceuk tai teh hok ku aing cenah ditahan cek macana gede kieu teh deuh ka dieu cai teh dep ieu masih kan ngajentul ya masih kan cicing dep cai deuh kan otomatis lamun kieu dep ieu ngajentul cai teh ka mana ka siji kan cai eta sifatna mustamal atau najis tebak mustamal atau najis cai eta mustamal atau najis mustamal atau najis najis saya eta lain mustamal najis nah najis kategori mustamal mah lamun cai eta ngalir si najisna kabawa palin eta mustamal tapi makan ngajentul keneh ya kokoh seperti tembok raksasa Cina. Dep cicing keneh nagen ti dieu. Cai ieu sifatna naon mutan najis. Ade eta sok seueur kitu kan. Tai. Ember. Nagen keneh eta. Biasana lamun di mesin mah naon? Tai cacak atau tai beurit. Nararagan kana tai beurit eta. Eta teh. Wur. Anu teu paham eta teh naon? Anu asalna niatna alus teu ngabersihkeun najis, jadi naon? Meleber teh sakabeh anu kaantol ku jadi najis. Tang contoh di dieu najis. Wur banjur cai. Dek nagen keneh tah si tai beurit teh. Nagen keneh. Itu sadawana teh jadi kabon najis tah. Anu cai nu ngalir itu kabon najis kabehanana. Utan najis. Meleber. Seueur nu saralah kitu tah. Hilangkeun heula najisna ayeuna hilangkeun heula cokel heula kakara banjur eta kasebut cai mustamal tong langsung banjur kitu kapungkur aya senior abi caritana geus pangalaman mesantren aya 8 tahunan geus kabayang kitab fikih mah geus digayem ku abi mah cenah sapinah geus nu kelek kitu Fathul Qorib dina ceuli Bajuri dina naon dina halis Fathul Muin geus dina tonggong maksudna naon geus kapaham tapi pas palebah mumbah najis teu kaharti ku abi ya salah ya ongkong ngakuna geus si gayem lah gitu kitab kieu teh geus sapopoe kadaharan sacan dahar wah sakana teh geus tapi pas palebah mumbah najis tapi kana kapikiran gini kalau eta sama sih kabeh basuh dikitukeun wur kadenya pamaget tak utamina tan ararapa bejaan lamun dek ngumbahan masjid dek nyeblokan masjid tinggalian sing tenget tinggalian ku urang teh tinggalian tiap juru teh lamun eta kerikan heula tong asa banjur tinggalian heula sing rapih nu asana niatna alus ngabersihkeun engke jadi madara ka sararea salat teu sah najis katarincakan ku urang hilangkeun tina naon rasana mintok min rasana hilangkeun bauna atawa warnana hilangkeun heula tah tuh wa muhawalti zawali ausofi hilangkeun heula tong langsung asa gebrus hilangkeun heula
Jentulna leungitkeun, rasana leungitkeun, warnana leungitkeun, ambeuna leungitkeun heula karena dibanjur. Banjur. Kumaha lamun masih kena ngajentul ya? Fa in baqiya ta'mun rasana masih kena aya geus geus najis geus banjur tapi rasana ieu bisa urang ieu kana najisan ompol. Cet geus banjur ku cai. Tapi pasti asaan pangset ieu teh sarung teh. Berarti sarung urang masih kena mutan najis. Lamun posisina rasa. Tapi lamun posisina warna sareng ambe bedanya. Lamun rasa najis mutlak, tapi lamun posisina warna sareng ambe lamun sulit fa in asura sulit ya bisa berkali maka teu nanaon berarti teu najis. Ieu aya najis ieu. Tai naon tai misal tai beurit di dieu tai beurit leungitkeun ku urang jentulna cet jentulna leungit tuluy naon misal dileungitkeun jentulna ieu leungit rasa diasaan ku urang teh paham gitu tai beurit teh hilangkeun ku urang rasana geus eueuh tapi warnana masih kena hideung-hideungna atau sengit-sengit tadi ambuan sengit aya digosok urang geus 3 kali wah kumaha teh masih keneh aya ieu maka eta sifatna henteu najis geus sabar kali mah asura ta'rif asura leuwih ti 3 kali geus mencoba lamun sakali karek sakali cer wah sulit eta macan kasebut atuh gosok ulah terus kieu urang lamun masih geus gosokan geus sabar geus sabun beak 1 kilo rinso beak naon 1 kilo masih kena aya napa eta geus asor geus teu naon-naon tah. Lam yadur wa in kanat an najasah ghairu musyahadah wa hiya al musammah bil hukmiyah wallahu hiya wallahu a'lam bisawab.